tadi dia mah wadzalika kawas batin sapertikeun sakali loncat jiga bieu nya wa kahar kati kulil badani jeung robah sakabeh awakna bari dadakan. Gambaran kieu mun di istri ngangemu kena geblus nih pas nangtung katincaknya meureun teu diberean heula tadina pas katincak teh kan rada ngajengkangnya deg 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 gitu tah eta teh batalnya. Osok katincak mu kena tah usik nu tarik eta teh batal. Teras afadahu Atiyah kitu anu disaurkeun ku Imam Atiyah. Salajengna wa bi ziyadati ruknin fi'lihin nambahan rukun anu bangsa pagawean. Kan ari dina rukun salat teh rukun salat aya sabaraha 17 nya keun 17 we urang mah apal anu eta da tah nu 17 teh kan dibagi 3 nya aya rukun naon qauli anu naon rukun qauli anu diobrolkeun aya anu dihatekeun aya anu dipigawe nya tah rukun fi'li teh rukun anu dipigawe anu gerakan nya sapertikeun kumaha kan sapertikeun ruku i'tidal sujud kan eta mah nu jadi rukun teh gerakanana sanes bacaanana ya. Jadi lamun ke ruku teu maca subhana rabbiyal azimi salatna sah. Lamun ke sujud teu maca subhana rabbiyal a'la salatna sah sabab nu jadi rukunna teh gerakanana ya. Beda jeung tahiyat nya. Ari tahiyat mah diukna rukun bacaanana oge rukun nya tahiyat akhir maksadna nya. Jadi eta mah kedah dibaca at-tahiyatu teu cekap ngan calik wungkul. Ari sujud mah Allahu akbar masih ngarerepeh oge jadi nya atawa ruku nya. Tah di dieu mah nu ditambahan teh rukun pagawean. Teu wareg nu 17 sebenarnya kurang loba. Tambahan ai amdan tegasna mah nambahanana teh ngahaja li ghairi mutabaati masbukin karena henteu nurutna masbuk li imamihi ka imamna itu masbuk wa illam yatma'inna sareng sanajan henteu tumaninah itu musolli li tala'u bihi karena heureuna itu musolli wa iradihi sareng ngabalieurna itu musolli an-nazmi sholati tina susunanana itu sholat. Nambahan rukunnya jadi nambahan rukun teh lamun ningali secara umum ieu mah berarti masukna kana jalma nu heureuy nya rukun naon sujud teh kan sabaraha kali 2 kali urang marek 3 kali ya. Ada mual ieu di urang mah nya mual eta teh aya wae eta sujud 2 kali ditambahan hiji deui jadi 3 kali tah eta teh batalnya batal salatna. Atawa di dieu mah henteu turut kanu masbuk sapertikeun kumaha teu turut kanu masbuk teh salat nu bangsa 4 nya atawa bangsa 3 oge. Salat nu bangsa 4 lah nu gampangnya salat isya ai lohor mah da jarang berjamaah. Salat isya geus 4 rakaat nya bari urang teh posisina masbuk atawa masih teu masbuk oge sarua wae nya tah tuluy imam teh nangtung rakaat kalima tah urang kan bingung ya di dieu ya kudu kumaha urang ya lamun teh mah anu masbuk berarti eta mah emang kudu ditambahan hiji deui ngan lamun anu henteu masbuk gambaran bareng ti mimiti ieu urang lamun milu nangtung jadi 5 rakaat
ngan lamun henteu nangtung ieu urang jadi beda jeung imam ieu. Tah, maka carana lamun teh mah rek naon rek nyalametkeun kana berjamaah sok milu nangtung jeung imam ya. Ngan lamun teh mah ceuk urang mah ieu teh salah salah da teu apal teh urang mah apalna kudu 4 rakaat, maka urang muparokoh niat pisah ti imam dina hate teh nya. Urang mah rek pisah we ti imam, tuluy we urang mah atahiyat teu kudu milu jeung imam ya. Ngan lamun rek milu mangga gitu nya. Imam nangtung urang nangtung deui mangga. Ngan lamun teh mah ceuk urang teh da geus 4 rakaat urang mah yakin rek atahiyat we mangga eta ge berarti kaluar tina berjamaah. Tah kitu carana nya. Ulah asa salah ieu teh urang mah asa geus 4 rakaat bari milu nangtungnya. Tah eta mah lepat kitu mah nya. Jadi kudu naon lamun rek milu nangtung niat turut ka imam, lamun teh mah moal turut ka imam ulah milu nangtung kajeun teuing atahiyat ngan sorangan ya. Daripada anu ku urang diyakini salah bari dituturkeun. Nya salahnya dituturkeun tadina syarat berjamaah teh butlanu naon alayakuna butlana asobi imamihi ya. Ulah apal kana batalna imam. Ari kitu mah imam teu nepi ari kana batal mah. Ngan lamun ku urang dituturkeun bari urang dina hate teu setuju eta keur urang salahnya. Kuduna kumaha? Geus we urang mah naon tahiyat. Termasuk lamun salat isya kakara 3 rakaat imam geus naon geus tahiyat akhir. Tah keur urang ulah milu tahiyat akhirnya tapi tambahan nangtung gitu, tambahan nangtung. Tah kitu kedahna nya. Tadi dieu nambahan rukun anu ngahaja-haja eta teh teu kenging nya. Seueur nya rukun naon? Rukun anu bangsa pagawean sapertikeun sujud, ruku, tuluy i'tidal nya, duduk tahiyat. Da moal ieu urang mah nya keur salat sok tawa aya pangangguran keur salat rek ditambahan atawa rek diliwat. Di imah salat lohor kakara 2 rakaat aduh cangkeul nyeri cangkeng nu nempo ieu langsung we tahiyat akhir sok tara. Tahara nya teu wani urang mah nya teu wani ngurupsi rakaat sanajan eueuh batur gitu. Allah ningali cenah. Tah tos ya.